Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu konten-kontena eusina sabudereun seni budaya sakudak sakedikna aya informasi gitunya. Salangkung nama hiburan gitu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sing sehat sareng kulawargina, oge sing lancar sagarupi anu nuju dipajeng atanapi anu nuju diikhtiarkeun nya. Boh anu nuju dinas, boh anu nuju damel eta timah marupi tatanen, kebon, anu ngojek, anu angkot, anu icalan, anu segarupi we nya tiasa nangkep atanapi manco kana ieu kana YouTube Capruk Radionet sing aya dina kalancaran. Carios anu bade diteraskeun teh nyaeta wawales karangan Ki Wangsa. Bade kana bagian ka 60 nyata 65 operator meni ngangkrang gitu sorananya. Atuh. Ya. Hatur nuhun tekenat kusim kuring didugikeun ka sadayana saperkawis pangrojongna anu mangrupi subscribe-na utamina manco teras kana konten-kontena anu parantos nge-like-na anu parantos nge-sharekeun atanapi ngabagikeun link-na utamina anu parantos komentnya. Alhamdulillah janten ajang silaturahmi ya. Hayong nama disebatan hiji-hiji gitu dibacakeun komentar teh nanging bakal janten panjang ya bubukaana ya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, boh bilih aya anu nembe sumping ka ieu kanal, nembe subscribe atanapi nembe manco kitunya. Mangga hatur nuhun pisan parantos kersa mukaan videona gitunya. Ngaregepkeun kana atanapi naon ngaregepkeun siga sakola wae. Nonton atuh. Mohon nonton videona mugi katampi tina kanan supados aya notifikasi atanapi pemberitahuan saperkawis konten anu nembe medal mangga aya saena diklik subscribe wae anu dipalih handapkeun ka tu videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh tos dugi kana kaayaan di mana Parman sareng Kustama anjog kahiji saung nalika nuju apruk-aprukan melarian kelompok Kidigul. Kumaha carios salajengna? Mangga urang lajeng ko. Gini kan tuh man anger sih eta mah rek taking pokal teh kalkang leungit. Aon Geus mulai atuh. Naon dahar baso nya. nya euy. Geus mulai toh. Geus, ulangi deui. Sok. Tuh man. Naon anu tuh man? Tuh man, gitu maksudna. Buru tong ngeureung wae kami karek meuli geus. Sok atuh buru. Ngeureung wae aduh. Tuh man. Sigana ada di saung teh aya jelema tuh. Katempo aya haseup ngelun. Tuh. Oh. Nyakos. Eta Moal kitu si Ruding jeung batur-batur na mata teh. Cingan hayang nyahoy. Kuring penasaran. Tapi lamun maranehna kuring moal nembongan nya. Bisi kuring disebut lalaki pengecut. Cek Parman eta kituna teh bari manco kana haseup anu ngelun luhureun saung para bari kaum dangu. Teu loba anu dipikir deui. Kustama ngalengkah murus saung teh. Tetela sanggeus deukeut mah breh. Aya opat jelema keur ngagulang gaper sampeuna. Mana horeng, Ruding, bah digul katut batur-baturna. Ranjug Kustama ngaranjug.
Nyeh seuri Parman ungeuk salingker nyumput kanu bala. Dumeh manehna ngarasa era ku baturna pedah biluk atau batunduk ka Kustama. Sedang Kustama luncat kanu bala. Kurubas, lep dongko, ranjug, bah di gua ngaranjug awahing kurewas. Manon, bener Oh ya, pengen rek nyumputnya. Sok bro. Saya loncat ka itu ada deketan. Yup. Aduh, sora naon euy? Eta bieu sora naon? Atuh balik maneh mah. Cik atuh keur meuleum sampo, kieu mah tong sok ngabekok sia naon bah. Kuring mah henteu. Ya kuring mah karena mesekan sampo ya. Syah. Nganya tukangeun euy teh yo, atuh kangeun teh yo. Kumaha sih? Bekok segala. Eta ieu. Teh atuh bener euy. Jo sedut euy sia. Karek-karek ngahuap aing teu hayang yo. Aduh, Kus. naon maca? Naon atuh bieu teh luncat teh bari jeung buang angin segala kumaha? Biar teh luncat. Teh basa ke lembang teh geus karasa mules. Luncat teh kalaka, aduh teu katahan, aduh. Tuh jadi we parasehat di jero. Kumaha deui atuh? Aing mah euy. Tapi eta teh aya suara ngagorobas oge sih. Cicik eta tempo. Sora-sorana mah sora-sora jelema euy. Bah di gua ngareret ka Durahman. Nya kitu tah. Dokul kuring mah teu kadeheng nya atuh nu sedutna mah. Pukul mah sora ngagorobas we eta atuh. Eta tuh teang ka itu Kang sok bro. Eta. Durahim. Sok, teang ka itu, buru. Wing kagok yo, sampeun aja grek asak yo. Tembak Durahman bari samutut ku sampe. Ya, beres. Tembalna beri jung cengkat. Leos tidinya gancang muru kanu bala tukangeun saung. Mun pahibut kieu nya para wari kaum dangu adegan teh. Sahoy. Lamun si laing jelema, sok nembongan. Tang tuku kuring rek dibere sampe. Yo lah. Geus asak yo. Sok buru sampe ka dieu yo. Tapi mau dibere ari sampe hideung nu kuring mah. Ongkoh nawaran cenah bieu teh. Maksudna cenah meuleum deui kitu ngacaca. Oh, nya sok. Ayo nembongan. Lamun kadal sing jauh. Lamun jurik atau ada demit, ulah rek ngaharup biru ngaganggu ka kuring. Cek Durahim nyaritana kitu. Kawan tu dina kaayaan sareupna kitu sok loba kabijakeunana. Kustama ngahep-hep. Sedengkeun Ramona ti papareket dipeureupeun satarikna. Kituna teh bari jeung kekerot. Awahing gemes nempo musuhna. Sakilat Kustama luncat dina gerakan mau ngarontok bangsa. Shit! Presur, kebruk, cengkang curhalit, puk! Dadana Durahim katunjal, gancang ngagurinjal deui. Tapi gancang ku Kustama dihompet, Durahim tetara jalan. Sok. Yo! Kok bisa sih? Aduh. Alah ngabomohan sih kurang ajar. Montong sok. Ngaborong aja. Montong lo bawa omong siapa satu. Cok. Kustama nyentak. Antukna tarung parodikom dangu, tapi Durahim ketempona siga nu ripuh sarta sakicep jujungkiran ladug tatangkalan ting dorok-dok kabadug kuno keur tarung. Nempo kaayaan kitu, bah di gua anu harita di jero saung surti uga age manehna paparentah. Campe asak. Campe anu erek asak. Sudah naon eta euy? Alah. Ayo. Rodeng. Durahman. Itu tempo eta si Kustama keur tarung jeung Durahim euy. Bener eta masalah. Cik tempo. Halo. Nya bah euy. Eta si Durahim teh kadese euy. Halo. Hiat, syuk, celeng. Durahim luncat bari ngadiuskeun pereupna, sarta dibarung ku tenaga jero. Orokaya, Kustama leuwih surti kana gerakan anu jadi lawan. Sakilat ngagerakeun sukuna ka tukang pos, sabetan Durahim ngeplos neureuy angin. Colong soyong, cibek, malikeun deui awakna kancang ngetegkeun kuda-kudana disewongkeun ka gigir. Ya, sia teu beunang. Heula.
Oh, syada. Hop, ot. Killer. Panon Kustama ngincer musuhna. Haok Durahim sesentak. Kurang ajar. Bangsat, ngabongohan siya kakula siya. Durahim kituna teh bari mencrong. Durahim, katilu kalina sia kuring tarung jeung Andika. Boe ieu urang silih tangtukeun umur antara paeh jeung hirup menta disaksi ku alam anu gumawang angin anu ngahiridan. Lebah dia antara panjang jeung pondokna lakon. Hayo, geura meta sia kurang ajar. Ilmu naon baris ditibankeun ku Andika, kula rek moal ngejat. Sudah pikeun ninggalkeun tarung. Cadu serah bongkokan aing mah. Minggu ka tukang Andika salamet tina ancaman kula. Tapi poe ieu moal aya kasempetan Andika lepas tina leungeun kula. Bangsat, moal sia. Adigung gede hulu kumalangkung kumulunyung kalaman ke kulu giging. Nu balik atuh balik. Mana sih? Oh, adigung gede hulu kumalangkung sia kunyang. Aing rumasa kade seh waktu ka tukang. Tapi ngaing ayeuna moal nyorang cara anu geus. Hayo sia, gerak tarajang bangsat. Sakerep maneh ku kuring diladenan sia. Yet. Plesur. Kustama ngajaul kaluhur dina gerakan layangan pegat. Aduh, melayangnya hampang ya. Sakilat ku Durahim dipapag ku pereupna. Orok kaya Kustama gesit parawarigom dangu lep dongko hiu. Pereup neureuy angin jebrod peureum ngahanca tangkah cau dorok-dok rungkad sapada harita. Meh ampir ninggang kana awakna Kustama eta tangkah cau. Dasar Kustama awakna kuat alabatan kail. Kedebog cau digabung pecah sapada harita. Iya, huts, des, cah, sok sia. Kurang ajar. Tetela Andika jago Kustama. Wah, tapi sanajan Andika sakti manggulang-mangguling. Kula moal ingkah najan sajeujeuh sia. Aing ngajega ngadang pati sia. Kustama. Aing can koredas nembongkeun ilmu sia. Hayo gerak tarajang sok. Durahim, kula rek tumanya ka Andika. Yok rek nya naon sia? Nah rek milih pati batan serah bongkokna. Naon? Bongkokan kitu maksudna lain bongkokna. Atawa rek sadar narima kana kasalahan diri sorangan. Sok. Anu sanyana Andika kulileungeun sakadar nyumpunan eusi peujit barina napak dina jalan anu teu bener sia. Anu teu lumrah. Hianat kepada bangsa, dengki ka sasama. Coba jawab. Kustama, ngaing urang Banten. Sudah ngaing kudu serah bongkokan sia. Halus lamun pamilih Andika kitu. Ya, gerak tampanan ya. Ya, pop. Hiu. Lep. Durahim dongko ngahindarkeun panarajang busuhna. Kusabab kurang surti sakilat Kustama ngayunkeun dua sukuna dina gerakan tajawan kembar. Hiu. Gebro. Ngahanca padaringanana. Gero Durahim ngagero bari nyengir. Siap pop. Aduh. Cek Durahim bari nyekelan taeuna. Nempo kaayaan baturna kitu. Bah di gua sirik nangantep bae. Dumeh manehna ngukur kana kaunggulan Kustama. Atuh bah di gua gentak paparentah supaya mabur ninggalkeun tempat eta. Cilaka we. Cilaka kieu mah we. Kumaha tuh, Bal? Ini kabur. Kadieu lain kadinya atuh mah kemana kedua atuh mah. Kemana tuh? Kadieu kebelah dieu. Mana kadieu ke tanam keluar atuh. Ya. Ayo buru. Tunggu Bal. Tunggu. Aduh, Ari Durahim jongjon pakupis nakisan panonjok musuhna. Katempona para wargi kaum dangu beuki kadeseh wae eta Durahim teh. Sedang awakna geus leubet ku tatu balas kahanca ku pereup Kustama. Napasna beuki ngahegak ti korona lok-lokan awahing ku capek. Sabalikna Parman gawena ngadedempes nyumput dina rambetan. Celeng. Durahim metakeun sesa tanagana. Kustama ngaheumbatkeun deui pereupna. Kebro ngahanca beungeutna cengkang jurait kebrud kubed awakna ti bebeut. Hiat. Aduh. Ampun.
Ampun. Durahim nyebut ampun para wargikum dangu. Kustama leungit kasadaranana gentak dadana musuhna ditincak. Ya. Ulah dipaehan. Tobat. Durahim, rek kumaha karep anika ayeuna sia? Narek pasrah ka kuring atawa rek kumaha? Sok. Kustama. Tetela. Andika jago. Leuwih unggul batan kula. Sanyana kula narima eleh. Wirang gede pikeun kula. Durahim. Teu sapira kedik jayaan andika teh geuning. Kakaraku sakitu geus kajolor sia. Tah lebah dieuna yen manusia mah teh nu unggul ya. Tah nu jago. Nu batak teu perlu adigung ku ilmu, sombong ku pangarti sia. Lantaran kasombongan cukana kehancuran diri. Kabuktian ku Andika. Ngulik pangarti ti leutik jarpang pangabisa ti bubudak julusur ilmu nepi ka kolot sia. Tapi Andika salah nerapkeunana jeung ngamalkeunana. Tetela jadi mamalaka diri Andika sorangan sia sok. Ieu ilmu teh teu mah brur pikeun Andika utamana pikeun balarea sok. Ngaing pang ngajalankeun lampah kitu teh. Demi jalma anu butuh ku pitulung kula Gustawa. Oh gitu. Tetela Andika teh kolot teh ukur cangkangna wungkul ya. Sedang jero nama bolon kene sia mah. Ya. Nah lumrah hukumna jalma nu minta tulung bari nitah-nitah atawa ngocoh-ngocoh kana lampah salah ditulungan. Heh. Ceh, maneh mah. Sakuduna Andika teh ya hirup kudu ngalempeng jalma nu salah, lain kudu sarwana. Hayo ditedunan sia. Tapi sanyatana Andika teh bet poho kana sajatine hirup anu hakiki sia. Dumeh ka teureui ku nafsu angkara, awunta jeung durjana jadi batur hirup Andika. Heuh. Rek iraha tobatna Andika teh Durahim. Lain geura eling ka Gusti, geura sadar yen Andika teh manusia makhluk pangeran. Nu kapapancenan kudu sumarah, kudu ibadah, sarta ngatur hirup anu lumrah. Nah Andika teh bet leuwih ngeunah ngumbar kadzaliman, jadi bibit rurujit sia mah. Be, cilaka. Lebar temanan kana tangtungan Durahim. Ngaing teu perlu ku dakwah sia. Aing nyaho sia nu kitu teh. Tapi antaran bubutuh ngaing sia jeung ajaran hirup ngaing anu nangtukeun. Batan sing lapar ku kadaangan, sakur anu diturunan ku ngaing, sagala ngaing anu neureuna sia. Amal maneh keur maneh, amal ngaing keur ngaing sia. Lamun Andika teuneng lalaki laber ko wanen geura paehan awak ngaing ye sok. Buru percuma sia ngaing hirup bari nama wirang gede. Hok sia Kustawa sok. Ayo sia. Durahim batan nyerah milih paeh para wargi kaum dangu. Lantaran cek pikir rawatan hirup iwirang gede mubadir ku deurina. Abong Durahim boga watak gurat batu. Taradaek narima kana kasalahan. Pon kitu deui dina kadesehna oge kajeun paeh batan sumerah diri. Dalah hirupna geus nekad, lantaran pikeun manehna mah taya gunana. Hirup jeung wiwirang leuwih sieun wirang bari kumelendang salilana. Kustama teu boga tekad ngabinasa, satedina oge hayang merangan angkara murka anu sumelap dina diri jelema jahat. Tapi nempo kayaan kitu mah mikir dua kali, lantaran nu jadi musuhna susumbar menta paragat nyawa. Coba batan ngaing sumerah diri ka Andika. Leuwih hade ngaing menta ajal sia. Ngaing taya gunana hirup bari na mabawe wirang gede. Salah kaprah Andika mah sia Durahim. Antara hirup jeung wiwirang, hargana gede-gede wiwirang. Tetela Andika mah salah kaprah Durahim. Satadina kula teh teu wenang maragatkeun jalma. Lantaran maehan jalma teh kaasup pagawean anu teu lumrah jeung hukum kemanusiaan anu lumaku di negara urang. Ngan ari dasarna kitu, teu nanaon Durahim. Asal anjeun sadrah menta disampurnakeun pikeun balik. Ngan anu nyampurnakeun lain kuring. Ari kuring mah sakadar cukangna pikeun anjeun mulang ka pangbalikan anu hakiki jeung awadi. Montong loba ngomong sia Kustama. Kula ridho. Ikhlas kalau batang jadi catang, ngalubuk jadi banusan. Demi harga diri kuring. Baik, sok. Geura pateni kula Kustama. Jawab.
batur kula tangtu moal aya gunana deui. Buktina lain kula ditulungan. Tah, lebah dieuna yen hirup teh merlukeun kawaspadaan. Contoh ayeuna sorangan kurang taliti dan ngatur hirup. Sakadar keur ngajujur nafsu, ngumeur amarah, awuntah geus kabaku jadi kebiasaan. Saha nu rugi sok? Saha? Iwati diri anjeun sorangan. Najan nya anjeun nulung kanu perlukeun dipinang sarayaan kudu lian sia. Tapi nincakna dina jalan salah, antukna kalakuan anjeun neureui getih sorangan. Tuh, tembok sia. Batur-batur anjeun. Mana belana lamun ningali anjeun geus jadi bebatang kitu ha? Kula mang ngajakalkeun kana kalakuan anjeun, mang lebarkeun kana ilmu anjeun. Nu sakitu luhurna ditaratas, nu diikhtiaran kari-kari tumpur ku kasalahan sakitu. Kunaon, Kus? Capek? Kila cicing lah aja cicing. Sok. Hem. Ya, ulah rek nanya sakali deui ya. Rek kumaha karep anjeun teh kumaha teh? Siapa? Kalau kasih kanu bingung atuh. Kaing teh mending kojor ya. Sumpah ngaing geus buleud. Moal bisa dicabut deui sarta andika supaya nyaho ya. Sumpah ngaing dihareupeun anu jadi guru harita. Batan ngaing taluk kamu musuh mending kojor. Kustama ya. Sok geus paehan atuh awak aing ya. Suka ati balik ka kalanggengan. Najan ngaing maba dosa gede. Durahim sing horeng tetep boga pamargan kitu. Kustama ngahulang sajongjonan mah hatena aya watir aya ngewa. Lantaran pamentana musuh kitu Kustama boga karep rek nyobadanan. Paehan entong. Kalau kang ngitung atuh buru-buru. Lamun karep anjeun kitu teu naon sia. Disubadanan ku kuring sok. Tembal Kusta. Bari sakilat ngayunkeun dampal sukuna. Hiu, kebro, digitikeun kana dada musuhna. Hak, Durahim kadenge huk hak tina bakating teu kuat nahan ka nyeri. Cer, getih nangacer na sungutna. Sakiceup geus maseuhan taneuh. Krajet. Ulah hek. Teu empes deui para wargi kaum dangu. Sukma jeung ragana patalak jauh paanggang. Mulang ka pangbalik kanana anu langgeng. Parman nempo kaayaan kitu hatena mah watir. Tapi dalah dikumaha da dumuk kitu jadina. Najan aya hate ngahalangan Durahim ulah nekad kupati, tapi teu daya teu upaya. Tuh. Kang Durahim. Duh. Iku padahal mah matak naon mun sadar seperti kuring. Taluk kan jadi musuh. Wah, tak can awe wirang tang tuh baris leungit ku ka satriaan. Tuh. Daek narima kana kasalahan leuwih luhur hargana tibatan wirang. Walah. Ngabong karep nama nu beda-beda. Aya nu ngecakeun dongengna. Assalamualaikum dangu. Parman teh kumaha kalimatna teh? Man, oh gitu. Iki dino skripna aya tanda cag. Oh, gitu. Rupina cag heula para wargi kaum dangu carios wawales karangan Ki Wangsa duwi ka dieu. Sim kuring tekendat neradia punten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina maoskeun dongengna. Boh bilih aya nami alit anu kasabit, asma dewasa anu kasebat. Oge tempat sim kuring sejana neradia punten margi eta mamung kalarasan bae sanes keuing ngahaja-haja. Mugi-mugi sasiereun sabeunyereun aya hikmah, aya mangpaat oge hiburan kanggo urang sadayana. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring sejak mit mundur. Wilujeng leleson, wilujeng ngalajengkeun deui aktivitas kanu rehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Baktor.